Panuhun kanu parantos subscribe, kanu teu acan mangga diantos subscribe-na, oge tong hilap, like, share, komen, sinareng dihurungkeun tanda loncengna. Hareupeun panto kamar nomor 18 ngajanteng sakedapan ter karasa awak kageter heab amarah minuhan satunggebing rasa tanaga ngadadak asarosa namper kana peureup kana dampa suku geus teu bisa dikadalikeun teu antah parah deui jebrod panto ditajong satakerna blak muka deh nuker salat berjamaah kakara awe salam dua nana curinghat baringan sakilat cara rengkat Astagfirullah. kadenge sora nu geus teu birik deui dina dua cepbil sora nu mang taun-taun oleh merengan dina mangsa nyurang bagja jeung tunggara sora nu sasarina ningkrimkeun ati sora nu teu boleh dipikasono saban mangsa sora nu kiwari karasana bet ngadadak beda saminggu ka tukang kadenge kucili sorangan sora manehna nu tandes di barung rupaning keanehan dina dirina. Ibu bade tobat Kang. Tingawitan ayeuna ibu bade langkung nyakatkeun diri ka nu Maha Kawasa. Urang milampah dosa nu kacida seueurna. Ibu ngarasahina pisan di payunan nu Maha Kawasa. Kitu pokna bari neuteup ka jauhna. Rek tobat hade pisan. Bunga ngadengena oge. Memang kiwari geus wancina pikeun leuwih ngaraketkeun diri ka Maha Suci. Sabab beuki atra saban mangsa teh geuning teu boleh dikuguntit pati. Bisa bae ayeuna isu atau apa geto pati ngapagkeun diri. Muga bae manehna kahudang kasadaran kula lakon anu karandapan ku Ustad Jepri umpamana. Sabab tina pupusna sang Ustad beuki nuduhkeun yen pati mah henteu bisa diukur ku umur. Nu leuwih penting muga bae manehna kahudang pikeun nulad akhlak Ustad Jepri anu teu boleh nyambuang mapaesan kahirupan. Ngaran sang Ustad teh apan tetep panjang umur sanajan kiwari geus pungkas umur. Kilan kitu ari kapanasaran mah teu boleh aya. Bet hayang nyaho kejadian naon nu ngalantarankeun manehna ujug-ujug boga itikad nu kalintang mulia. Atawa saha jalmana nu geus sanggup ngageuing kareteg atina. Puguh bae penting kacida lantaran manehna geus jadi pamajikan. Kajurung ku panasaran teh lengkah kahiji mariksa Facebookna. Sabab kadienakeun manehna mindeng anteng hareupeun layar monitor parimukaan jejaring sosial Facebook. Tapi banget karanjug kulantaran passwordna salah. Dicobaan deui bisa salah ngetik. Angger teu bisa asup nepi ka 10 kali na dicobaan angger keneh teu bisa. Jadi kacindekan mah pasti passwordna diganti. Bade naon mukaan Facebook nu sanes. Akang mah meuni teu ngahargaan pisan kana privacy teh. Kitu pokna basa ditalek ngeunaan password Facebook. Jadi memang dirobah ku ibu. Muhun tos ulah hoyong terang kana urusan nu sanes. Tingawitan ayeuna mah akang mending keneh langkung husu ngurus diri akang nyalira. Pokna heap amarah minuhan dada naik kana mun-munan tapi ditahan. Sabab geus apal kana perwatekna. Diajak parasea mah moal api benereun. Ibu teh lain batur, lain jalmi sanes. Ibu teh pan bojo akang. Naha teu gugur teu angin, ujug-ujug dirobah passwordna. Ukur kitu nu kedal teh ras inget basa keur mimiti rame usum Facebook
harita manehna menta dipangnyieunkeun kulantaran rada gaptek. Penting cenah keur ngarojong usaha jeung dina nyana deui Facebook pamajikan dipake bisnis. Sakur dagangan pamajikan dipromosikeun ngaliwatan Facebook. Pakaian, aksesoris, jeung kaperluan nu patali jeung cuntal centil ibu-ibu didagangkeun ngaliwatan Facebook. Mang tahun-tahun taya pasualan naon. Sumanget pamajikan dina ngajalankeun bisnis teh tangtu bae dirojong pisan. Lain bae Facebook, kaasub, blog gratis, jeung website anu berbayar oge dipangnyieunkeun. Demi ngarojong pamajikan, kari-kari ayeuna ujug-ujug dirobah passwordna. Aya naon ieu sabenerna? Tisaha diajar ngarobah password? Diilikan kronologi dina Facebookna, basa poean milang kala. Rea pisan babaturanana nu ngawilujengkeun ku rupaning kecap, nu reumbeuy pasieup, pang-pangna lalaki, malah aya di antarana anu direspon kaleuwih ku manehna. Asa peurih maca komentarna oge, muji-muji lalaki sejen nu saukur ngawilujengkeun milang kala. Asa kakara harita manehna muji lalaki sejen dina Facebook, bari bisa kabaca ku balarea. Salila ieu tara aya nu dianggap leuwih istimewa batan salaki, tacan kungsi kacaturkeun kataji ku lalaki sejen. Malah lamun sakali mangsa aya nu ngaheureuyan, pamajikan sok langsung malik ijid. Lamun aya kawawuhan anyar, boh wanoja, komo lalaki pasti dicaritakeun. Tara aya nu di dinding kelir, sindang siloka. Saumur hirup babarengan, kecap, privasi, kakara harita kedal tina bibirna. Bu, nuju di mana? Sakali mangsa nelpon manehna. Pang-pang nama wanci sareureuh kolot tacan keneh mulang. Tiap jalmi gaduh urusan. Naha meni sagala hoyong uninga. Teu sagala rupi hal akang kedah uninga. Karena sagala rupi kagiatan ibu. Ayeuna mah mending urus diri akang nyalira. Urang salami ieu tos eur teuing milampah dosa. Tos waktosna urang tobat. Tembalna heab deui amarah amuk-amukan jroning dada. Aya naon ieu teh sabenerna? Naha bet siga kieu anu ngaran tobat teh? Ngundakeun kasolehan dirina bari teu miduli kana jroning rasa kajalma nu sagila ieu satia marenganana. Ngalobaan kagiatan tug nepi ka mindeng ninggalkeun anak jeung salaki. Aneh, asa teu wajar parobahan pamajikan teh. Panutan, nah kunaon anjeun teh? Panutan sebutan khusus keur manehna lantaran rupaning kahadianana nu hamo bisa kaukur. Lantaran kasatiaanana mang tahun-tahun anu teu kudu diham-hamkeun deui. Lantaran perjuanganana dina ngabantu salaki dug hulu pet nyawa istilahna ngabantu nyumponan bubutuh hirup. Bari tacan kacaturkeun ngarasula. Ukur hiji pamentana nu mindeng diharewoskeun mangsa ngumbar ka cinta. Akang mugia akang satia salamina. Ibu dedeuh pisan ka akang. Kitu cenah. Salianti kecap eta asa taya pamenta sejen. Sawangan manjangan deui ka mangsa katukang. Tuluy diamprokkeun jeung kaayaan anu ayeuna keur disorang. Pagedrug, papalimpang, patukang tonggong pisan. Samemehna mah justru pamajikan anu saban usik sok nga-SMS. Kang nuju di mana? Nuju sareng saha? Nuju naon? Jeung pananya sejena anu terus manjang tetelepek. Lamun sakali mangsa katarajang timburuna pasti bae pas waktu amprok kudu pasea. Manehna pasti menta sangkan ngajelaskeun naon hubunganana jeung si Anu atawa si Minu. Tug nepi ka manehna ngarasa yakin taya wanoja sejen nu ngarebut hate salakina.
Tapi taralila papaseana oge. Sanggeus paduduaan di jero kamar, lampu di pareman, kaayaan simpe, renghapna beuki atra, rupaning pasualan bisa rengse taya sesana, nu matak sikepna anu ayeuna-ayeuna mah sidik pisan teu wajar, kabina-bina teu wajarna oge. Aya naon ieu teh saleresna Bu? Tanya teh sakali mangsa. Teu aya nanaon, abdi mah mung hoyong tobat, hoyong langkung nyaketkeun diri ka Nu Maha Kawasa. Tembalna. Sae pisan eta mah akang oge ngarojong pisan. Rumaos akang salami ieu kurang taat ngajalankeun parentah pangeran. Jadi ayo urang sasarengan tobat. Tapi naha ayeuna sikap ibu janten Robi. Akang teh salaki ibu. Nah hamni teu aya ajeuna pisan ka salaki teh. Entos Kang, teu kedah intervensi kedah kitu, kedah kieu ka ibu. Mending keneh masing-masing bae ayeuna mah urus diri akang nyalira. Salami ieu akang katingalina teu disiplin kana waktu. Akang sering ngamomorekeun padamelan. Akang sering ngalaworakeun kepercayaan batur. Akhirna akang ayeuna teu jelas masa depanna. Nah akang teu ningali ibu anu duguh hulupet nyawa didamel ngabelaan kulawarga kanggo masa depan. Nah ari akang mah siga nu nyapirakeun kana kahirupan teh. Kitu pokna. Asa kabentar gelap tengah poe ereng-erengan, aya nu nyentuh kana jeroning dada. Nyeri pisan, peureus pisan. Raheut, budawang. Nah teu lepat nyarios teh Bu. Nah bet lepas sagala. Memang kitu kanyataanana. Akang kedah tos ngawitan ngabiasakeun disiplin. Akang kedah nyiapkeun masa depan. Akang kedah tobat ka Nu Maha Suci. Pokna deui bari ngabalieur sarta terus nonggongan. Saumur babarengan kakar harita manehna wani nonggongan. Najan amarah geus nyaap ting sulusup nepi ka tulang sumsum. Tapi sategah pola nyambat kasabaran. Nu jadi pertimbangan rasa sabar teh taya lian lalakon numang tahun-tahun geus kasorang. Moal poho amprok jeung manehna teh mangsa keur meujeuhna dirungrum kasusah. Manehna datang dina kahirupan ibarat widadari nu ngahaja diturunkeun ti kahyangan. Ngabantu nungkulan rupaning kasusah hirup jeung ngabedahkeun rasanya ahna. Kadeudeuh, kaasih, kacinta manehna dikoredaskeun jeung kerak-kerakna lir anu henteu nyesakeun keur singsaha bae. Panutan upami teu aya salira hirup akang teh duka kumaha. Salira anu ngajalmakeun akang, salira nu ngajait hirup akang, salira nu ngagedurkeun kacinta dina dada akang. Teu aya deui wanoja nu bakal jadi panutan akang iwal ti salira panutan. Minang pisan nyarita kitu teh pangpangna lamun manehna geus nyangsaya kana dada bari musapan awak. Karasa tingtrimna, karasa endahna, kapanggih hartining asih anu sayakti teh. Mangsa ieu hate geus teu hayang mukakeun panto keur wanoja mana bae. Leuwih ti cukup ku manehna saurang. Moal aya deui. Teu kedah nyarioskeun perkawis eta wae Kang. Ibu ikhlas ngalakukeun naon wae kanggo akang. Tos kawajiban sasami jalmi kedah silih tulungan. Komo deui ibu nulungan jalmi anu dipikadeudeuh. Kitu sok nembalna teh. Tapi akang sok ngaraos isin. Akang mah sakieu buktosna. Jalmi teh kagaduh nu masa depanna suram. Beda sareng ibu nu tos sakitu mapanna. Ari ibu teu hanyakal milih akang. Ibu bakal hanyakal mun teu pendak sareng akang. Bujang hingga anu dipigaduh ku ibu. Dalah anu teu aya oge tangtos bakal diaya-ayakeun demi kabagjaan akang. Margi kabagjaan akang teh sami sareng kabingahan abdi.
tekedah seur emutan akang mah jalani we saayana. Nu penting urang teu liren nyer tarekah. Piraku teuing nu maha kawasa henteu maparin jalan. Laras ibu teu hanyakal. Henteu, pokona mah henteu. Ibu bagja aya di gerengeun akang. Ibu hoyong salamina sasarengan sareng akang. Akang teu kenging ngobrolkeun deui masalah kakirangan akang. Sagala rupi nu nyampak dina diri akang, ibu mah tetep bakal nyaah ka akang. Bade kumaha wae akang ayana moal luntur ka nyaah ibu ka akang. Duh, panutan, manah salira meni sakitu mulyana. Paralun, akang mun wantun nganyeri salira. Akang janji salamina bakal ngajaga cinta urang. Akang oge panutan ibu. Wangkongan sok dipungkas kulang gewar awakna ngabelit pigelangan leungeunna. Ngarangkul pageuh ka bina-bina, tug nepi ka manehna humarurung di barung gandrung. Pang tahun-tahun siga kitu teh, tacan kungsi aya pasoalan nanaon nu dianggap parna. Gering pikir nu nyanding na diri tangtu kalintang lumrah, asa diheulang buat kaleungit diri manehna nu baheula. Robahna bat dadak-dadakan, kalayan taya pasoalan nanaon, estuning taya kajadian nanaon. Karisi beuki meilitan diri, karempan marengan saban lengkah nu mimiti ingkud-ingkudan. Digawe oge geus teu manggih kahusuan, rek kalakukeun nanaon oge nu kabayang teh ukur manehna. Dina dada, dina panon, manehna teu weleh narembongan. Antuk nama kapikir pikeun ngabuntutan manehna ti mimiti miang ti imah. Hayang nyaho ka tempat mana bae anu sok dijugjug ku manehna, tug nepi ka bisa ngarobah sikep jeung caritaanana. Robahna geus jumponan pisan syarat 180 derajat. Boh sikepna bon pila lagi omonganana. Sakali mangsa kungsi nuturkeun mobilna, hanjakal pisan kudu pungkas di panto tol. Mobilna asup ka jero tol lantaran nuturkeun teh make motor, kapaksa ukur melongkeun mobilna anu ngabiur meulah jalan tol teuing ka mana. Nu jelas mah kabayang teh manehna pasti indit keluar kota. Ibu tos di luar kota? Tanya teh sabada manehna mulang. Nah, bet naros kitu. Pedah we lebat ka jalan tol. Oh, akang buntutan ibu. Memangna ibu teh tahanan. Mun di kawal sagala. Sauri ibu ge disamet ayeuna akang teu kedah hoyong uninga naon bae kagiatan ibu. Ibu mah bade tobat. Ibu hoyong umroh. Tembalna. Muhun, saya pisan. Tapi naon hubunganna umroh sareng keluar kota? Nah, saha nu kaluar kota? Manehna nyeuneu. Akang sanes nuduh, akang mung naros dupi ibu teh di luar kota. Teu kedah tataro sagala. Teu kenging usil. Mending urus we diri akang nyalira. Pokna bari ngabantingkeun panto kamar, jepret. Kadenge panto teh sora dikunci ti jero. Asa beuki kamalinaan kalakuana teh. Kukituna geus taya pilihan deui kajaba ngajak ngawangkong nu daria. Najan rada bangga neangan wanci nu mustari, tapi teu burung akhirna mah eta kasempetan pikeun ngedalkeun sakur nu ngaganjel dina jeroning dada. Bu, upami memang ibu tos bosen ka akang mangawe balaka. Atanapi bilih aya pamegat anu tos ngarebut hate ibu, akang ikhlas. Mangga carioskeun sing jujur, akang pasti bakal nampi. Akang rumaos sakieu buktosna. Ti kapungkur oge akang tos sadar yen akang sareng ibu teh jauh tanah ka langit.
Bilih ayeuna ibu tos mendak anu sabeusi sawaja, mangga bae balakakeun. Akang bade amit, saumpamina ibu tos henteu suka ka akang. Langsung we nyarita kitu, mengpeung manggih kesempatan nu kaitung hade. Dasar hati akang mah sok dilimpu dan suudon. Sagala rupi teh anu dipayunkeun suudon. Nanti aya deui obrolan sanes salian ti eta. Akang sanes suudon, akang mah naros. Nu kitu mah namina suudon. Ibu kapungkur sok tetelepe ka akang. Sagala rupi ku ibu ditaroskeun, tapi akang teu anggap ibu suudon. Teu kedah ngobrolkeun zaman kapungkur sagala. Nu jelas mah akang ayeuna tukang suudon. Pokna bari ngajengkat. Kop kana kunci mobil, leos indit keluar, panto digablogkeun. Bu, bari ka mana? Manehna teu nembalan. Diudag nepi ka garasi, tapi mobilna kaburu ngabiur meulah beuting. Amarah geus muncak, kop kana kunci motor, siga nu katumpangan. Ukur sakolebat geus diuk dina jok motor, baringan sakilat. Ngabiur ngudag manehna. Kira 20 meter ngajaga jarak jeung mobilna, rek dituturkeun ka mana bae oge, malah lamun asup ka jalan tol, kajeun rek nyewa taksi. Nuturkeun mobilna, mobil teh mengkol ka Carrefour geuning, rek mupus keuyang kitu, ku cara balanya sakahayang. Motor milu dipengkolkeun ka Carrefour, tika anggangan nyerangkeun. Manehna turun tina mobil, tuluy ngalengkah muru ka hiji mobil sedan nu geus diparkir di samemehna. Panto mobil sedan muka, manehna naek. Beuki ngagolak rasa timuru, beuki ngaheap amarah jroning dada. Mobil sedan ngabiur ninggalkeun pelataran parkir Carrefour, langsung diberi kalian tetap ngajaga jarak. Plat nomorna geus kacangkem. Puguh deui ciri-ciri sajeuna mah. Mobil sedan milu pabeulit dina pajejeutna patali marga. Ku macet mah teu pati bangga nyerangkeunana. Kaanggangan tetap dijaga bisi kaburu katohian. Anu dipikahariwang teh bet jadi kenyataan. Mobil sedan mengkol ka hiji hotel. Sakedapan mikiran cara nyerekna. Motor ngabiur ke lebah ATM, nyokot heula duit sama hina. Geus kitu balik deui ka hotel. Sanggeus diparkirkeun, buru-buru ngalengkah muru ka meja resepsionis. Mangga Pak. Bade milih kamar mana? Pokna petugas resepsionis. Nu ekonomi we. Tembal teh bari ngilikan pangajina. Tuluy dibayar harita keneh. Geuning itu aya mobil rencangan di kamar sabaraha ngendongna. Tanya teh bari nunjuk ka mobil sedan anu diparkir di buruan hotel. Oh, kamar 18 Pak. Tembalna. Kabilang cukup ku informasi sakit oge. Geus kitu mah langsung muru ka kamar anu geus disewa. Di jero kamar ngabebetkeun awak kana kasur, neuteuk lalangit bari kakerot. Dina lalangit bet siga aya nu keur papukat ngumbar birahi. Amarah geus teu kawadahan. Orejat udang teu loba mikir naon deui. Kaluar ti jero kamar sarta tuluy ngalanglang panto-panto kamar hotel maluruh kamar nomor 18. Nu jadi imam sholat teh lelaki tengah tubuh, pangawakan bayuhbuh, ngan sakilat dikarawek kerah bajuna bari diasongan peureup, malah teu antaparah deui jebron ditonyok palebah irungna. Ampun, nanaonan ieu teh? Lalaki tengah tubuh tengah gorowok bari nyepengan irungna. Akang, nanaonan Akang? Sok, ibu bade ngaguran polisi. Manehna metot awak nu geus katumpangan amarah nu ngababela. Sok, gerowan polisi. Gerowan ayeuna keneh.
Antukna wani nyentak kasang panutan nu salila ieu kalintang dipuja saban mangsa. Nanaonan akang, ibu nuju diajar tobat ka anjeunna, ibu hoyong ngubur tapak, mulang kanu maha suci. Pokna halon aya nu merebei tina juru panona. Nu kieu ngaranna tobat teh, nu kieu. Geura papaikeun ka sakabeh ulama. Naon hukumna hiji awewe sakamar jeung lalaki nu lain muhrim di hotel? Ibu teu ngalakukeun naon, akang ningali-nyali rapan. Nya keur salat, tapi samemeh atawa saenggeus salat, rek ngalakukeun naon di jero kamar hotel paduduan. Akang tos kaleuweuhi, dina diri akang pinuh ku rasa suudon. Ayeuna keneh akang kudu ingkah ti jero kamar. Indit ayeuna keneh, kaluar. Pokna bari neuteub seukeut. Kumaha? Kaluar? Ibu teh pamajikan akang. Piraku akang nek ninggalkeun pamajikan paduduan di jero kamar. Lain, ibu lain pamajikan akang. Di antara urang taya hubungan naon, urang kakara kawin siri. Kolot urang oge henteu nyahoeun kana hubungan urang. Disamat ayeuna geus taya hubungan naon. Indit. Manehna beuki nyeuneu. Saharita karasa leuleus satulang sandi lir anu disuntrungkeun di tempat nu kabilang luhur. Ngoleang teuing rek nyangsang di mana, tapi teu lila bet manggih piomongeun. Ibu ayeuna mung gaduh dua pilihan. Pok teh rada halon, Kumaha? Pilihan naon? tanyana. Akang tos siap ngumburkeun cinta akang sakaligus di ruang jeung diri akang sakalian. Pilihan ibu kahiji, antepkeun akang nyiksa ieu lalaki bangsat nu dikedok ngajak tobat. Pilihan kedua, akang moal ngalakukeun naon malah bakal lunta ayeuna keneh. Tapi syaratna, Naon syaratna? Sok sebutkeun. Lalaki siga akang mah paling oge hayang dibere duit. Sabaraha butuhna? Sok sebutkeun. Gancang. Geus cua ningali beungeut akang di dieu. syaratna ciduhan beungeut akang ayeuna keneh. Kitu pok teh. Manehna ngaranjuk, tuluy ngahuleng bari angger neuteub, tapi karasa teteupana henteu pati seukeut. Engal ciduhan beungeut akang, Bu. Akang bakal lunta. Akang moal ngaganggu deui ibu. Salamina ibu moal mendakan deui akang. Pok teh anger halon. Manehna angger neuteub, tapi aya nu karasa robah tina teuteupna. Dicutat tina Sunda News. Pamirsa, mung sakitu anu tiasa kapihatur, kirang langkungna sim kuring nyuhunkeun dihapunten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.